Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ogegeuna Kahayang Sari. Antuk nama karena oge jadi timbul kapanasaranana komo sanggeus mireunggeuh gerakan-gerakan sari anu sakitu hebatna. Anu sabrehan oge geus bisa dipastikeun yen pangabisana aya onjoyna ti Surya. Mikir kadinya srog we manehna ngadeukeut Nyi Sari. Ya mangga atuh ari kedah-kedah teuing mah. Pokna bae neuteep seukeut kanu bakal jadi lawana. Siap ya teh? Mohon mangga. Sok ya mohon asal leres-leres we tong asa-asa sareng abdi mah ah. Oh. Mangga tuh pamit kitu mah. Mohon sok. Sok mangga kawitan we kawitan ya. Salima saskuna naon pantang milaan. Yeuh mangga, tampi atuh yeuh. Karena bari ngahieukeun jurus Cibageunit tina gerakan nugar lemah. Lain panarajang anu pura-pura lantaran Sari teh lain lawan enteng-enteng. Mireung ngeuhiukna peureup karna anu bangbaraan. Sakiceup Sari ngolebat ka gigir, head. Tajong kuda beger rek hancak ke kemplong. Tapi karena ngagentak karobah kuda-kudana, nyerong bayi leungeunna ngahiuk rek ngahanca dampal suku, Sari rikat ngajoelat ka gigir. Plesap. Jurus padungdung atawa panundung musuh rek ngahantem iga burung. Karena ngagilek nyingkahan timpugan musuh, bari sakaligus kasupkeun jurus jongjolong notog rek ngabentur dada. Tekalis di halangan ku gunung sakemaran, tetep bukana bakal ditambus lantaran pasti Nyi Sari bakal bisa nyelametkeun dirina. Memang teu salah bari ngarenyu Sari ngaragrageun badana, bari sakaligus ngababad suku, karena ngajaul dina gerakan jeler kasaatan. Oro kaya Sari nyusul tepusku ngasupkeun tajong sapu jagat anu diirong ke kemplong lawan anu kakarapisan celek nincak taneuh. Tapi kalawan manis pisan. Karena rikat luncat tina gerakan seumeup ngejat bari nyamberkeun leungeunna kana keuneung. Tapi oro kaya Sari oge teu kurang-kurang cingeusna satakesitna bari ngagentak narik di sukuna. Bari malik ngaheat deui meupeuh pigeulang. Tapi kalawan manis pisan. Karena rikat luncat tina gerakan seumeup ngejat bari nyamberkeun leungeunna kana keuneung. Tapi oro kaya Sari oge teu kurang-kurang cingeusna satakesitna bari narik di siku sukuna manehna ngagentak malik heat deui meupeuh pigeulang. Karena ngagilek ka gigir bari nyelametkeun leungeunna. Sedang beberat badan jebrehkeun sikeun rek luncat ka belah kenca. Bareng jeung ngakirana panon Sari kana lolongkrang kosong anu geus dipastikeun pikeun pingejateun lawan kalawan sakilat pisan. Karena luncat ka belah katuhu anu teu merapna ka Sari teu kira-kira ngaranjugna. Sarta tacan oge bisa ngerobahkeun badana sakilat manten leungeun kana geus ngaheat manten kana tak-takna. Tapi Sari memang geus sumerah kana nasibna. Lantaran geus katipu atah-atah ku anu jai lawana.
manehna kalah kabeki kasidang ngaranjugna lantaran tenggelan karena anu geus dicipta pi sakumahaeun pinyerieunana dina ngajida kena tak-tak teh karasana ngan saukur ngagepluk lalaunan. Memangna tak-tak sali teh ku karena ngan ukur ditepak lalaunan ngagentak sali malik breh teh kana keur ngajega bari imut ngagelenyu jeung nyi parawan anu sorot panon anu pinuh ku kasugemaan sabalikna salimah kalakah ngalieus bari hate ratug tutunggulan manehna ngaku dina jero hatena yen lamun tadi lawan ngagunakeun cengelan anu sanyana ayeuna teh geus pasti manehna keur ngaringkuk ngajoprak teu walakaya. Nami hiji Nyi Sari karena bayi netep imut ngagelenyu Sari teu nembal sanajan karena tenyebutkeun kakara hiji tapi sanyana mah geus aya 10 gerakan manehanana diukur pangabisa ku nu jadi lawan ngan kulantan gerakan terus-terusan taya pisan mingna sigana teh teu mimiti pulung nepi ka manehna kabeunanganana sigana ngan kakara sageprakan tapi sanajan kitu manehna ngaku ku karna teh eleh mutlak katitih jajaten katut wawasena lantaran karena kakara nyebut hiji bisi manehna disebut teu adil ku Surya pajarkeun cueut kanu hideung ponteng kanu koneng manehna kapaksa ngabagiakeun deui ngabaeukeun deui karena supaya ngayakeun di Panarajang. Hal ieu ku kana oge geus kajudi kumaha maksudna Nyi Sari anu matak teu ngalobakeun di omong sabrut we manehna narajang deui pereupna milih ngahiuk rek ngajojo cukang irung Sari ngagentak kageser ngalobah kuda-kudana dina mapag panenggelawan manehna ngagunakeun tenggelan kedet anu memang kumanehna tacan digunakeun anu pikeun karena mah tacan ngarasakeun kumaha kahebatanana kaki pisan lamun manehna teu gancang-gancang naik deuleugeunna teh malah siga anu ngahaja diasongkeun gas dengan karena awora jeung dengan Nyi Sari anu disangkana bakal nikmat teh lantaran diadu kulit jeung anu geulis kempot pipi beut kalahkah sabalikna karena teu kira-kira ngaranjugna bari gancang ngajauh ka tukang sedang leungeunna kekerepengan lantaran karasa nyeri anu lain lumayan cacakan lamun manehna teu ngabogaan daya tahan anu kacida hebatna mah geus henteu manehna moal kuat ulah-ulah leungeunna bisa potong. Neme 2 Kang, neme 2-nya Sari ayeuna mah ngagelenyu karena ngabetem bari ngarasakeun ka nyeri manehna kacida kagetna horeng Nyi Parawan teh si geulis si demplu si demplon ngabogaan tenggelan anu kacida hebatna anu antukna rasa kapanasaranana beuki ngagedean hayang ngajajal nepi ka mana buktina Sari atuh nya kitu keneh sanajan tadi geus ngarasa eleh tapi ayeuna barang mireungeuh kana sasatna teu mampu nyangga tenggelan kedetna timul di kapanasaranana pikeun nyoba gerakan sejena anu memang tacan digunakeun anu akhirna karena jeung Nyi Sari kalahkah papelong-polong kawas anu keur silih taksir gelenyu Nyi Sari imut menilebna keur belanyeh deui karena ngayunan imutna Nyi Parawan anu geulis ipis bibir panon cureuleuk katampona teh beuteung beda we ti anu keur perang panon teuing perasaan naon anu ayeuna entrep dina masing-masing hatena ngan tetela sikapna ieu dua manusia teh beut jadi robah masing-masing jadi poho karena maksudna malah benang disebutkeun jadi poho karena sagala-galana
sama sekali teinget yen harita teh keur aya di jalan. Oge teinget yen aya sababaraha panon anu keur ngawaskeun nyaksian paripolahna. Sari karena ngagero lirih. Kah, Solanyi Sari matak dedengieun. Kah, naon sih Kang? Surya barang mireungeuh adegan ieu dua manusia jeroba. Mun seuneu mah teu beda we ti anu dibanjur ku bensin. Jurung kunung mah nangtung. Napas ngahega kasurung ku ngagedurna seuneu anu nguntab-nguntab di jeroeun dadana. Sakedeung manehna ngajengjen netep tonggong karna anu memang harita keur nukangan ka manehna. Hiji tetep anu pinuh ku sinar-sinar kakiruk jeung kacecebna anu pohara. Bari barengan ku gurilapna panon anu ngakedur hurung. Sakirat manehna mesat peso balatina tina cangkengna hiup bersaat peso ditengorkeun ka karna anu keur ndongongan. Kang Karna, awas Kang! Kang! Awas Kang! Ipah ngagero ngabejaan. Sacara gerakan refleks karena ngagentak malik ka tukang. Ari malik ari beh teh peso balati keur ngacojo kana dadana. Karena ukur bisa ngagerakeun dengan katuhuna pikeun nakis peso balati anu ngan sesentian deui anggangna. Dadana geus bisa disalametkeun tina ancaman congo peso. Tapi gigir handap dampaleungeunna anu dipake nakis teu burung ngawaga beset. Getihna ngaburial masihan kana bajuna. Bareng jeung ngaguprakna peso anu murag kana kamaleus jalan, Surya ngajadak ngagejebut horeng Widarma. Sakira pisan mehna luncat ka gigireunana. Jambarkeun peureupna kana careham Surya anu kenyang hareup sapinuh ka karna. Keur mah ti tadi oge Widarma teh geus karenyang naker leungeunna kalasa mani geus greget hayang ngagebug kari-kari ayeuna aya jalan komo meuntas nya mun sabah lamun dina narajangna teh geus teu make diugran sasat ngagunakeun tanaga sapinuhna. Ari Nyi Sari anu keur anteng ngumbar panon teu kira-kira ngaranjugna barang ngadenge gorowokna Nyi Ipah. Manehna kalah gegemeueun ngajanteng teu beda we ti arca. Sama sakali teu kacudi naon anu keur kajadian harita. Ngan barang breh manehna mireungeuh leungeun karna baloboran ku getih ngagentak manehna nyeledeg muru. Tapi teu kungsi nepi. Reg manehna ngadadak ngaranleg. Ngarasa bingung naon anu kudu dilakukeun. Pang-pangna mah hate ka wanitanana teu ngidinan. Di lain-lain oge ieu jajaka teh sasatna anyar pinanggih, tacan aya hubungan naon-naon. Beda deui jeung Nyi Ipah, maena teu malire ka Surya anu keur ngajongkeng. Teu ngingetkeun yen karna teh musuh Surya. Deleg-deleg we maena lumpat nyamerkeun karna. Loba mikir deui ngagentak maehna nyokot carecetna anu disesepkeun palebah pinareupna. Gap kana leungeun karna anu ulawaran ku getih. Sanggeus disusutan anu ngalemberehna. Rakatak raheutna dibeungkeut ku carecetna. Surya nu harita keur ngajoprak. Sadika oge taya maksudna rek ngalawan. Sabab yakin moal pikuateun keur mah dina sorangan geus leuseuh. Kata mah kudu ngalawanan anu masih keneh weuteuh tanagana. Sok sanajan tacan kanyahoan kumaha tingkat pangabisana, memang lain enteng-enteng garapan. Katurug-turug maehna ngarasa bingung kamana nyumputkeun beungeut, jayeulna kacing cirihi, lakuna curang jadi katohyan.
Tapi barang maneh na ngaret ka Ipah anu sasatna dengdek topi kanu jadi musuh, ngebrehkeun lelewa anu nyolok mata, ngadon bebela kanu jilawan kawas-kawas lain anu samanea. Surya musial deui. Nafsuna beuki tambah ngagugudug nafsu kudu aku tilu. Ipah, Surya nyentak bari bolotot. Dianggapna kalakuan Ipah teh kacida nistana, sosoroh kalun andon, suka bebela kanu jadi musuh. Komo aliras kana gorowokna tadi, lain di Surya ngarasa gemesna dalamun teu dibejaan ku Ipah mah. Musuhna teh geus tangtu ayeuna moal bisa usik deui. Teu beda we ti diseureud kalajengking Ipah ngarenjak. Red kakarna anu ngajanteng hareupeunana, anu riuk beungeut na ngebrehkeun katumarimaanana. Red katukangeun karna nyisari masih keneh ngajanteng. Ari prok panenjona bantrok, nyisari jebi bari cumiduh. Gancang manehna mali katukang, bre Surya anu kediuk bari mencrong ka manehanana. Sorot pauna hurung pinuh ku sinar-sinar kageuleuh. Red deui kagegereunana wicarma keur ngajaga bisi Surya aya gerakanana. Kalawan bayi tungkul sarta ngembang ku Cipanon, Ipah ngalengkah lalauna nyampeurkeun Surya. Ngenes aliras ku paripolah ngicari tadi. Sanajan teu dipokeun oge ku manehna geus kajudi kumaha maksudna. Bari teu ngomong sakemek, gek mahna diuk pikireun Surya. Ipah, asal teh masih naon teh mani teu boga pisan ka era marokeun maneh. Aya hate maneh teh ha? Kasih karena sok jujur. Surya ngawaweleh bari ngadila. Ari Ipah teu malan. Geus teu bisa diampeuh deui puguh ti tali oge panona, geus rambisak. Segruk we mah ceurik ngagukuk bangun anu kanyanyerian. Nyuuh kana kuta jalan bari meungpeukan beungeut kedua leungeunna. Karena barang mireungeuh Ipah semegruk kana kuta. Kumanehana geus kajudi kumaha perasaanna Ipah harita. Teu malire kanu sejen anu keur pada narampokeun. Oge teu malire kana caitaan Surya anu sakitu matak nyentugna kana hate. Sacara hiji manusia anu ngabogaan rasa mulmasa. Rumasa dirina geus nampak panulung anu sandajan jolna ti musuhna pisan. Katayap mahna lempang lalauna nyampeurkeun Ipah anu keur nyuuh. Red sakedeung ka Surya anu teh tadi mencrongkeun panenjona anu pinuh ku sinar ngagedur hurung. Ipah, hatur nuhun katampi pisan kasayanana Nyi Ipah. Anu sakitu ageungna kasayanana. Teu disimpen di handap-handap, estuning disuhun dina emun-emunan, ditungkus dina jero hate, karena nyaritana teh cerikna ngaharewos. Bareurat teu werat kasurung ku emosi katumarimanana anu tai hinggana, sedeng palona teu pageuh ka Ipah anu tetep nyuuh bari juuh ku Cipanon. Red deui ka Surya anu keur diuk dina taneuh. Sanajan tembong badanna murungkut peot, kebeda ti bueuk menang mabuk, panonna mah mani ngapurileng kawas heulang ruyuk neuleuh anak hayam. Anak jago anu geus kaceluk garung teh teu burung ayeuna mah make ngadeg-deg sagala. Pokona mah ngarasa era anu lain lumayan. Rumasa geus ngalakukeun pagawean anu curang rek binasa kanu jilawan, ngabongohan ti tukang. Ipah jongjon sumegruk lain teu ngadenge caitaan karena anu ngebrehkeun katumarimaanana.
hatena sanajan sorana pegat-pegat tapi eces jentre asup kabeh kana celina. Jongjon semegruk lain tengah denge caitaan karena anu ngebrehkeun katumarimaan hatena. Sanajan sorana pegat-pegat tapi eces jentre asup kabeh kana celina. Mun kongang mah manehna teh rek cengkat pikeun neuteub seubeuh kakarna anu geus hasil nyewal lalambutanana. Orokaya manehna cukup ngarti kumaha pibalukeunana. Di lain-lain oge karena teh musuhna Surya. Apan tadi oge barang manehna ngadenge pangwawaleh di Surya. Geus lain dikieuna. Mata nyeresetna kana hate. Ku kitu teh mah kamaklum. Surya teh dianggapna geus kebeda we ti lanceukna pribadi. Dulur sapaguruan babarengan lunta tilmurna pada padangan nung maksud anu sarua piraku manehna atau make teu rek silih belaan. Saka nyeri saka peurih aya di pagumbaraan silih tulungan dina sakalian manggih kararepet. Ari ieu sasat maehna teh siga anu bilu ka musuh. Lain siga deui da puguh nyata jeung buktina. Tapi ieu teh lain ngandung harti manehna geus laas ka nyaahna ka Surya. Lain kitu. Kar Surya maehna teh tetep nyaah. Tapi oge kakarna najan kasebutna anyar pinanggi sarta kabenerana teh bet jadi musuhna Surya. Manehna teh jol dieunteupan ku rasa anu susah diebrehkeunana. Disebutnya da memang nyaah. Disebut deudeuh da memang kitu kayaan hatena. Rasa kituna teh basa mimiti jol tepung di situ bagendit. Tug nepi ka ayeuna teu daekeun robahna sumawa namun laas atawa musna. Hal ieu teh teu saeutik ngadatangkeun samagaha hate. Manehna ruslas kaitu ka dieu. Ditimang-timang sarua nyaahna, sarua beratna. Ngan anu beda teh dina nerapkeunana. Ari ka Surya masa nyaah hiji adi kalanceukna, tapi ari ka karna mah nyaah hiji awewe kalalaki. Da eta we make diemuhanku sumeleket kana hate sumarambah kana baya anu nyangkaruk ngaraga sukma jadi peureum kadeleubeun tak karasa kitu Kang Web teh yuyu tah di Langonsari. Gamaran karna teu bisa leso tina bibir panona. Kapicangcam saeneng-eneng ieu sababna anu matak manehna jongjon sembegruk siga pisan anu teu mirosea kakarna anu harita keur ngacengjen teu jauh ti manehanana. Surya karena nyarita deui. Ayeuna mah ditujukeun ka Surya anu masih keneh ceneluk diuk dina taneuh. Teu sangka Andika teh euy. Ngabogaan kalakuan anu kacidanistana. Lain petana lalaki anu kitu patut matuh Surya. Tapi petana hayam melisung deuleu. Ari bener mah Andika masih ngarasa penasaran ka kaula. Bae teh teuing.
hayu urang ijen patetunggulan jeung kaula. Isuk wani teu? Sore wani sok lah. Dalah rek ayeuna pisan di dieu taya halangan. Tong sieun di karepuk. Pantang deuleupikeun si Karna mah. Main koroyokan teh eueuh eta teh kasupna kampungan. Sok deh kumaha. Memang benar kaula masih kene palasaran karena kaula teh can masa eleh. Kamar ieu bane we kaburu aya nu misah. Surya namalang bari panonna ngaprileng, tapi manehna jongjon diuk. Ukur panonna we anu ngagedur hurung ngebrehkeun sinar kaceuceub anu pohara. Halus. Lah kitu lalaki mah. Alus. Mun bener kitu mah Andika teh saur atuh hudang deui rek ayeuna rek iraya kana bari ngarelek Tawidarma. Ngisarahkeun ku kiceupna supaya nyingkah ulah deukeut teuing ka Surya bisi disangka rek koroyo. Kakara oge Surya nguniang rek hudang. Ipah anu tadi sumegruk kagentak mahna sangkat. Teu parah dengan kaburu gue ngarontok ka Surya bari nyarita teu tinggal di eueuheun anu maksudna mah ngelingan. Kakak, mugi sing emut kakak teu sae ngalajur nafsu. Teu sae kakak. Kapan maksud urang teh kumaha kakak? Kakak mugi sing emut ta. Ipah bari nyuuh kana lahunan Surya. Leungeunna mati maniti paparakat muntangan. Adik sia Surya ngepeskeun dengan Ipah. Keperlu noroweco sia kabawu sungut wae sia teh. Aduh kakak. Mugi sing emut aduh kakak. Kapan urang teh bade nohonan amanah Abah? Kumaha bade tiasa ngalaksanakeun upami urang? Duh kakak mugi sing emut kakak. Ipah keukeuh muntang ka Surya. Supaya tetep diuk ulah ngalawanan panangtangna karna. Lantaran kumanehna geus kauji sanajan sakumaha tatawohan oge pasti Surya teh moal kuat ngalawanan karna mah. Kalah nama-nama haripuh bae. Anu tangtuna amat bah jagur jeung anu jadi bapana teh lapur moal bisa dilaksanakeun sasat kembang murag memeh usum kaburu layu manten tanaga beakeun di jalan. Ngadenge caitan Ipah kitu Surya lempes oge nafsuna. Antukna manehna ngahuleung ngaraga meneng. Sanajan bener caitan Ipah teh pikeun anu sejen mah moal matak pikahartieun ka mana loyogna tapi ari pikeun manehanana mah geus kajudi ka mana satakumaha maksudna. Bari tetep diuk Surya heg nyengkatkeun sirah Ipah. Reta karna anu masih keneh manco hareupeunana. Ngajega nangtung keur ngadago lawan. Pokwe manehna nyarita sorana rada lirih. Lalari meusan bari ngingsreuk. Aduh ngadongengna karunya ieu. Nuju emplu. Alah teu heuras teuing tah sorana si Surya teh. Hanya karena kapanasaran kaula teh moal waka bisa dilaksanakeun ayeuna. Lamun Andika daek sabar dagoan 2 atau 3 poe deui. Sing percaya karena kaula pasti bakal nyang harepan Andika supaya Andika nyaho satang arti nah bener kaula teh hayam lisung atawa lain. Oh. Nya hade Surya, hade. Ya cenah naon? Kaula mah nulutkeun kumaha ka aing Andika. Kada we jalir yeuh. Da diteruskeun ayeuna ge percuma.